Kang aya bosnya ada pinjam motor urang ah. Beneran aya di saung motorna aya deui. Kang. Woi, kumaha toh? Ada pinjam motor. Motor urang sakedeung aya bisnis. Lumayan urang duit ya Pak ya. Udah kayak kemana tuh bawa motor curiga nah aja nari ayat itu ya mah jangan Lumayan ya datang ngadekeun menang duit menang kopi. Kang orang menang milik alhamdulillah ya. oh masih milik naon Ya belah panggil kopi orang ya kopi sok tuh yuk lah satu kopi lah air rezeki orang ya kayak milik budul yuk kopi meni loba-loba kieu toh nang milik naon ieu ya be pokoknya rezeki pokoknya lu buset kopi tuh hari motor kemana kan lah ya be ke kumaha ke motor mah usahakan ke oh atuh nyeunkeun ya curiga rezeki naon si Cito langsung udah Pep ya kopi nak kopi nak tuh iya caritakeun heula nuhun pisan ya kopi na Kang ada ditambah heula siap sok mending geunah kieu kopi rezeki naon sih sebenarnya tau penasaran ya be rezeki malah we penting mah diidung heula kopi ini jadi seudon ya bisa pikiran orang tuh bener ya motor kemana digadekeun kapan dia pakai meuli kopi gua bawa batu orang pinter-pinter teuing urang pinter beureun Kang pinterna maneh mah teu katulungan jan digadekeun sabaraha motor 2 juta Kang